Abdi asa tewasa kedah ngantunkeun Ki Guru anu ti kapungkur ngararok abdi. Abdi bingung kedah ka mana abdi lunta. Abdi bingung kedah ka saha abdi minang saraya nyungkeun tulung upami abdi nuju aya dina katunggaraan. Tekudu cerik Durbala, tekudu cerik segala Durbala. Andika kudu gede hate jeung leber wawahanen. Ingat Durbala, ayeuna Andika lain Durbala baheula. Ayeuna Andika teh seorang jawara anu sajajar jeung jawara-jawara kahot anu geus lila makalangan. Ayeuna Andika teh seorang jawara pilih tanding anu boga kasaten jeung kawedukan. Yang Runggah Geni. Kang sakit. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis. Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geni, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kauhungan budi, pangorbanan, jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Durbala, ajian ieu karek bisa disebutkan sapadan lamun dibandingkeun ngan saukur jeung ajian Guru Bahayu anu dicangking ku si Jamil. Cumohon Guru, abdi ngartos sareng percanten kana sagala rupi cariosan Ki Guru. Durbala, sebenarnya dewek ngarasa teu tega kudu pisah jeung Andika. Tapi kulantaran ieu oge mangrupakeun hiji palajaran hirup ke Andika. Sabab lamun Andika terus-terusan babarengan jeung dewek, Andika moal boga pangalaman Durbala. Ilmu Andika moal bisa ningkat. Saluyu jeung kaputusan dewek kamari jeung hukuman tina kasalahan Andika. Wayahna Durbala, ti mimiti poe ieu Andika kudu lunta ti paguron. Ki Guru, abdi asa tewasa kedah ngantunkeun Ki Guru anu ti kapungkur ngararok abdi. Abdi bingung kedah ka mana abdi lunta. Abdi bingung kedah ka saha abdi minang saraya nyungkeun tulung upami abdi nuju aya dina katunggaraan. Tekudu cerik Durbala, tekudu cerik segala Durbala. Andika
kudu gede hate jeung leber wawahanen. Ingat Durbala, ayeuna andika lain Durbala baheula. Ayeuna andika teh seorang jawara anu sajajar jeung jawara-jawara kahot anu geus lila makalangan. Ayeuna andika teh seorang jawara pilih tanding anu boga kasaten jeung kawedukan. Mohon Ki Guru, ujangan Ki Guru diestokeun pisan ku abdi. Mangga Ki Guru. Abdi bade ngalalana ngantunkeun ieu paguron. Sok sanaos salaresna hate abdi ngaraos abot kedah paturai sareng Ki Guru. Tapi upami eta parantos janten keputusan Ki Guru mah, tantosna abdi wajib kanggo ngalaksanakeunana. Ya Durbala, Brahagra Miang, mudah-mudahan andika boga kahirupan anyar anu normal, boga pedumukan, boga pamajikan, boga katurunan, pikeun neruskeun tapak lacak urang. Mohon Ki Guru, mangga Ki Guru, abdi bade ngalalana ngantunkeun ieu paguron. Dibarengan ku hate anu ngarakacak sedih, kapaksa Ki Durgapati kudu ngajurung muridna pikeun miang. Sajongjongan maneh nangan ukur bisa neuteub tonggong anu indit nepi ka katinggalina lapat-lapat terus ngiles di hiji pengkolan. Tisaprak harita aing teu apal kayaan guru aing. Hawar-hawar aing pernah ngadenge anyana pernah tarung patutunggalan jeung Ki Wira bapana si Ali. Cenah mah guru aing teh tatuparna. Manehna nepi ka ninggalkeun pakalangan ini teh ka mana. Ceuk beja mah sabenerna eta adu jajaten teh saimbang. Lantaran Ki Wira oge sarua ngalaman tatuparna, sok sanajan teu nepi ka nemahan pati. Lantaran kaburu bisa kaubaran ku lanceukna Ki Sanukri. Ngan cenah harita Ki Wira pernah ngalaman gonjang jiwana ku alatan ditinggalkeun nemahan pati ku pamajikanana nyaeta Nyi Sariah anu teu kahaja katibanan teungeulan jarak jauh ajar luka geni. Sababaraha bulan tiada kejadian, harita aing pernah ngalongo ka paguron. Aing kaget lantaran paguron teh sepi jeung siga urut kaduru. Catang-catang pasolengkra, kakayon ngahunyut jika anu geus lapisan ditinggalkeun. Kaditu ka dieu aing kokotetengan neangan Ki Guru, tapi weleh Ki Guru teu kapangi. Harita aing hariwang Ki Guru bobor karahayuan. Aing ngarasa sedih ningali paguron anu paburantak. Aing ngarasa ngalas lantarannya di tempat eta aing pernah cicing. Aing pernah nyucruk ilmu penemu ti Ki Guru. Tempat eta teh mangrupakeun tempat anu ngandung sejarah pikeun aing. Lantarannya di tempat eta aing digedekeun. Ayeuna eta tempat dengan saukur dicicingan ku kakayon saliara jeung kunukan cukut liar.
katingalina mata ketir jeung geueuman. Tidur bala karek ngarasa sadar tina lamunanana, manehna mani ngarasa kaget waktu si Gomar anakna Noel jeung nanya ka manehna. Kunaon bapak aing teh asal loba ngahulangnya siga aya anu dipikiran. Bah, upami abdi kenging terang, di mana guru abah teh ayeuna? Sareng kunaon abah teu ngawasa ajian rungkah geni? Hampura Dharma, tadi abah rada ngalamun. Abah teu sadar jadi nyoreang deui kalampahan ka tukang. Waktu abah neleuman ajian balung wesi. Kieu Dharma, saestuna teu gampang lamun saurang jawara hayang ngawasa eta ajian. Cek guru abah, lamun hayang ngawasa eta ajian, samemehna eta jawara kudu ngawasa heula 2 ajian anu jadi unsur utamana, nyaeta ajian balung besi jeung ajian guru bayu. Dharma, sabenerna murid guru abah teh loba pisan, tapi ngan 2 urang anu bisa ngawasa ajian balung besi jeung guru bayu, nyaeta abah jeung Kang Jamil. Waktu harita abah geus pernah nyobaan pikeun neleuman ajian guru bayu, tapi terus terang abah teu mampu. Nya kitu deui Kang Jamil, manehna ge geus nyobaan hayang ngawasa ajian balung besi, tapi sarua manehna ge teu bisa neleuman ieu ilmu. Sigana mimilikan meureunnan jalma anu bisa ngawasa kadua ilmu ieu teh. Milik abah ngawasa ajian balung besi, ari Kang Jamil ngawasa ajian guru bayu. Atuh abah katut Kang Jamil sarua teu bisa ngawasa ajian pamungkasna, nyaeta ajian rungkah geni. Tah kitu lalakonna teh Dharma, Iwung jeung Ilaing Kodok. Memang hanjakal abah teu bisa ngawasa eta ajian, tapi nya urang ge kudu bisa ngukur kakujur. Urang kudu sadar kana kemampuan diri sorangan. Antukna ajian rungkah geni eueuh anu bisa ngawasa iwal ti guru abah sorangan, nyaeta Ki Wangsareja alias Ki Durgapati. Punten Ki Guru, upami Ki Wangsareja sareng Ki Jamil teh di mana ayeuna ayana? Abdi mah asa name ngadangu nami jalmi eta teh Ki Guru. Tapi upami nami Ki Durgapati mah kantos tak pun aki anu nyarioskeun teh. Saurna Ki Durgapati teh saurang jawara anu taya tandinganana. Upami kitu mah Ki Wangsareja sareng Ki Durgapati teh jalmi anu sami nya Ki Guru. Bener Iwung, Ki Wangsareja teh ngaran asli Ki Durgapati. Ngaran Durgapati ngan saukur ngaran jukan ti para jawara sejena dina waktu harita. Perkara di mana ayana guru dewek ayeuna? Nyaeta Iwung dewek teu apal di mana guru dewek ayana. Nah masihkan hirup atawa geus eueuh di kieuna. Sabab basa dewek neang kapaguron kabeh ge geus suwung teuing kamarana kaasup guru dewek Ki Wangsareja. Dewek teu apal laratanana nepi ka kiwari Iwung Kodok oge hidup Dharma.
Ari lalakon lanceuk sapakuron dewek nyata Kang Jamil cenah mah geus nemahan pati. Duh, dewek ngarasa helas iwung. Waktu dewek nempuh ka paguron, wangunan paguron siga anu teu kapiara jeung siga urut kaduruk. Jukut liar jeung kakayon nyimbutan sakabeh wangunan paguron. Ting haja diduru ku guru dewek, ting aya kajadian lain. Katingalina mah geus lila pisan eta paguron teh ditinggalkeun. Memang dewek tamelar kanu jadi guru. Lila pisan dewek teu ngalongok, tapi geus lah perkara eta mah teu kudu dipikiran. Lantaran geus kaliwat mang puluh-puluh tahun anu kalarung. Ayeuna mah sok hidup dharma, geratatan-tatan siapkeun awak jeung mental anu kuat. Pikeun neuleman ilmu balung si anu saestuna. Mohon Abah, mangga abdi bade nyiapkeun sagalana kanggo neuleman ilmu Abah. Tapi kumaha Abah perkawisnya Elis? Pikiran ilaing mangan masalah awewe we Dharma. Matakna ilaing jadi tedariah diajar teh. Heula tuh, lamun kekeh teuing mah isuk Abah rek datang ka juragan Ugan. Rek menta Nyi Elis keur pamajikan ilaing. Duh nuhun Abah, abdi ngaros bingah pisan. Dina hati abdi ngan aya dua perkara anu hoyong kalaksanakeun, nyaeta neuleman ilmu Abah sareng migarwa Nyi Elis. Tadi barudak nanya kayaan Ki Guru. Sabenerna eta pertanyaan teh ti baheula ngajadi pertanyaan dina hate aing. Aing oge ngarasa bingung kumaha neangan laratan Ki Guru. Nah anjeunna teh masih kene aya di kieuna atawa tos namahan pati. Aing teu apal. Pernah aing papanggih jeung saurang murid Ki Guru. Tapi sarua manehna ge teu apaleun kayaan Ki Guru. Sabab waktu Ki Guru luntak, manehna keur eueuh di pakuron. Malahan manehna ge ngarasa aneh ku kayaan pakuron anu papalatak jeung siga anu urut kaduruk. Tapi nepi ka ayeuna aing masih kana inget kana papatah Ki Guru ka aing. Durbala, Andika, teu kudu ngarasa kuciwa. Ku alatan Andika teu bisa neleman ilmu balong wesi dina tahapan anu sampurna. Sakali deui dewek rek ngayakinkeun ka Andika. Sabenerna ajian balung wesi dina tahapan anu kadua oge geus cukup ngajadikeun Andika jadi jawara pilih tanding. Sabab dewek geus pernah ngayakinkeun eta ilmu ku diri sorangan. Taya saurang jawara oge anu bisa mapakan ieu ajian. Maranehna kami perlaya. Sumuhun Ki Guru, abdi percanten pisan kana segala rupiah anu dicarioskeun ku Ki Guru. Nanging saur Ki Guru, kabedukan jisim abdi taya hartosna. Upami mayunan jawara anu ngagaduhan pedang anu ragrag ti langit. Kumaha eta teh Ki Guru? Jisim abdi masih kirang hartos. Nah aya kitu Ki Guru, pedang anu ragrag ti langit sareng sajawarana anu gaduh eta pedang teh. Nya Durbala, sabenerna nepi ka ayeuna oge dewek can bisa ngayakinkeun nah aya pedang anu ragrag ti langit. Memang perasaan mah asa pamohalan, tapi kitu wangsit anu katarima ku dewek waktu dewek can ngagem ajian rungkah geni. Oh janten eta pedang teh tengah bahaya ke Nya Guru. Upami saurang jawara parantos ngagem ajian rungkah geni mah. Bener Durbala, bener gitu pisan. Lantaran lamun dewek geus kawatek ajian rungkah geni lawan dewek boro-boro kabisana rajang.
malah ngadeketan awak dewek oge maranehna moal bisa lantaran kahalang ku hawa panas anu dibalukarkeun tina ajian rungkah geni. Ngan memang waktu dewek geus ngayakinkeun ajian rungkah geni, wangsit teh datang deui ngabejaan kalemahan ieu ajian. Oh, janten ajian rungkah geni oge aya teh ti kalemahanna Ki Guru. Teuing Durbala, dewek teu bisa mastikeun ceuk rarasaan ajian rungkah geni asa eueuh kalemahanana lantaran nepi ka ayeuna tah aya saurang oge anu bisa nahan tina gempuran ieu ajian. Ngan dina eta wangsit nyebutkeun hiji ngaran. Hiji nami jalmi Ki Guru. Nah nami saha nu disebutkeun dina eta wangsit teh Guru? Nya Durbala, ngaran saurang jalma. Tapi lamun teu salah, ngaran anu disebutkeun dina eta wangsit teh ngaran saurang putri jaman Bareto. Eta putri teh anak ti Prabu Rakyat Layaran Wangi atawa Sunan Rumenggong anu katelah Nyimas Rambut Kasih atawa Nyimas Ambet Kasih. Mohon upami kitu mah asa aneh Guru. Upami telepat pan eta mah nami putri zaman kapungkur. Nya Durbala, tapi baheula teu kudu dipikiran. Anu pasti mah sakali deui Andika teu kudu kuciwa. Pedah Andika teu bisa ngawasa ajian balung wesi dina tahapan anu sampurna. Ingat Durbala, Andika teu kudu ngarasa gimbir ngalawanan jawara anu sakti mandraguna oge. Ku ajian balung wesi anu kacangking ku Andika menang nepuk dada. Ngan hiji nu kudu ku Andika diingat, ati-ati lamun Andika yang hareupan jawara anu ngabogaan pedang anu ragrag ti langit. Pedang anu ragrag di langit. Kitu pepatah pamungkas Ki Guru ka aing. Nepi ka ayeuna aing teu ngarti kana eta katerangan. Tapi baelah teu kudu dipikiran. Ceuk rarasaan mah eta sakabeh hiji hal anu mustahil. Piraku pedang para dewa mah teu mungkin. Masalah pedang para dewa eta mangan carita mitos sungkul. Ayeuna mah aing kudu nyiapkeun sagala rupa pangaputuh keur poe isuk. Sugan we Nyi Elis teh narima kana lamaran ti anak aing. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.